Banjaran Kabupaten Bandung, lembur matuh tempat kuring cicing ayeuna. Ari ngaran kuring Chandra Nur Hadi. Kuring rek nyaritakeun hiji kajadian aneh anu pernah kajadian. Kajadianana samemeh bulan puasa. Kuring jeung anu jadi kolot boga kebiasaan di mana nying hareupan bulan puasa teh sok ngadonadran ka makam aki. Sanajan kuring imah di Banjaran, tapi ari makam aki kuring mah ayana di Ciawi Tasik. Lantaran aki jeung uyut kuring mah aslina orang Ciawi Tasik. Geus pastina sabab satahun sakali kuring jeung anu jadi kolot sok ngadonadran ka makam aki jeung uyut. Lamun pareng ka Ciawi Tasik rek nadran teh, kuring teu langsung ka makam. Tapi ngadon ngadatangan heula imah dulur-dulur nu masih keneh araya. Geus beres nepungan dulur mah, kakarek kuring ngadon indit ka makam. Kuring arindit ka makam teh laleumpang. Puguh oge, makam aki jeung uyut teh aya di leuweung. Salah sahiji makam gede anu rada lumayan jauh ti lembur. Di perjalanan muruk ka makamna oge masih keneh loba tangkal kai anu jarangkung gede. Malahan masih keneh loba tangkal kai anu geus nahunan. Kusabab kuring salah saurang jalma anu resep heureuy. Nya heureuy teh teu di mana-mana. Malah kajadian harita basa kuring manggihan tangkal kai anu kacida gedena. Malah aya areuy kai jeung akar kai anu bisa dipake gugulantungan. Di palebah eta areuy kai teh kuring ngadon gugulantungan. Malah meta dipangmotokeun sagala. Bi, cing atuh pangmotokeun Tah, alus. Sok dipoto di pelabadinya. Hihi, pantes geuningannya. Abi dioki dia jiga kunti gitu. Ka mana wae ngomong teh. Bibi mah mani percaya kana kunti teh. Bari jeung ge eta mangan bohong. Lamun parang aya mah ku abi mah bade dicana ka Bandung. Geus kuring cacarita sarupa kitu. Ujug-ujug aya angin nu nebak kana awak. Bari eta angin teh ngan ukur saliwatan. Caritaan kuring sarupa kitu teh pada negor ku sarerea. Wajar kuring suaban teuing cenah dina ngomongna. Tapi sok sanajan pada ngageunggeureukkeun oge. Kuring mah hare-hare we. Malah kuring ngadon ngahajakeun. Kuring ngomong lamun aya jurig geulis mah rek dibawa ka Banjaran. Sanggeus kuring ngomong sarupa kitu teh, aya nu karasa ku kuring. Punuk kuring ngarasakeun siga aya nu nyabak. Malah karasa nyecep. Tapi teu lila karasana ge ngan ukur saliwatan. Nu matak teu jadi pikiran teuing keur kuring oge. Singket carita nadran beres dilaksanakeun. Kuring oge baralik deui ka Bandung. Kuring balik ka Banjaran. Tapi
aya nu karasaku kuring. Sanggeus balik nati makam, malah sajroning perjalanan muru ka Bandung, punduk karasa berat, karasa carangkeul. Saja jalan kuringan mencetan punduk we ku sorangan. Jam 11 peuting kuring tarpi deui ka Bandung teh. Harita kuring geus araya deui di imah. Harita satepina ka imah, kuring langsung nangkuban lantaran ngarasakeun punduk teh lain ngan ukur cangkeul, tapi karasa asa panas sagala. Kuring minta dipencetan kanu jadi adi, lantaran beuki lila beuki karasa tegar nahna punduk teh. Adik kuring kasebut salah saurang jalma anu bisa jeung rada ngarti kana ilmu ngeuna anu goib-goib. Basa punduk kuring keur dipencet sarupa kitu, ujug-ujug bibi kuring cicikikikan seserian. Sirina aneh, malah ku ngadenge sirina nimbulkeun cingpuring kakna bulu punduk. Sing horeng bibi seserian sarupa kitu teh manehna kasurupan. Kaayaan di mah oge jadi robah, jadi karasa keung. Bibi kuring diubaran ku anu jadi adik kuring. Ya sing horeng, bibi kuring kasurupan ku Kunti anu ngageugeut tangkal kai, anu ku kuring areuna dipake gugulayunan. Bibi kuring kasurupan ku juring anu cek omonganna mah manehna diajak ku kuring datang ka dinya teh. Eta juring nu aya dina awak bibi kuring ngomong bogoh ka kuring. Ngadenge kitu mah kuring oge jadi ngarasa sieun jeung keung. Sing horeng jurig atawa Kunti nu aya di Ciawi Tasik ngadon milu da ngarasa diajak ku kuring tea. Eta jurig teh hese diingkahkeunana tina raga bibi kuring. Manehna keukeuh ngarasa bogoh ka kuring, jeung nyebutkeun bongana cenah kuring kungsi ngomong ka manehna rek ngadon dibawa ka Bandung. Kejadian sarupa kitu teh tamaha tina caritaan kuring anu suaban. Basa keur aya di makam Aki di Ciawi Tasik. Eta jurig nagih janji ka kuring anu nyebutkeun bogoh ka manehna. Puguh we kuring mah lain atok, kala kasieun we nu aya. Sok sanajan hese di singlarna, ngan hadena wae harita mah adik kuring bisa meruhkeun atau bisa ngubaran anu kasurupan sarupa kitu. Harita bari dibantuan ku sakabeh anu masih kene ngariung di imah, bibi kuring bisa pulih deui tina kasurupanana. Nya eta jurig anu asup kana wujud bibi kuring keukeuh nagih janji ka kuring, jeung deui manehna bogoheun pisan ka kuring. Bibi kuring sadar deui sakumaha biasana. Eta jurig geus ingkah tina ragana bibi kuring. Sok sanajan bibi kuring geus cager tina kasurupanana, tapi nu karasa ku kuring mah kaayaan imah teh masih kene karasa keungna. Nu jadi ingetan keur kuring
Eta jurig nyiliwuri teh geuning hayangeun ka kuring. Jeung pangna aya kajadian sarupa kitu teh tamaha tina omongan kuring. Kaayaan di imah beuki karasa tiiseun, peuting beuki karasa jempling. Nu sejen mah geus sarare tibra, tinggal kuring anu masih kene guling gasahan, can bisa meremkeun panon. Omongan jurig jadi kainget-inget wae. Kuring ngagoler bari guling gasahan, bari sakapeung bibiri gidigan. Sabab sora jurig anu nyebut-nyebut bogoh ka kuring long toreng wae asa napel dina ceuli. Sare ku sarena kuring jadi ngimpi nu teu pararuguh. Dina impian teh kuring keur aya dina akar kain nu aya di Cawit Tasik deukeut makam Aki. Dina impian harita mah kuring ngukur sorangan bari taya nu maturan. Keur kuring anteng gugulayunan diuk dina akar kai, ujug-ujug aya saurang awewe anu nyamperkeun ka kuring. Eta awewe anu make papakean sarua bodas ngadeuketan ka kuring, bari terus ngadon milu diuk dina arei kai anu keur dipake diuk ku kuring. Puguh oge mimiti mah kuring ngarasa atoh aya awewe geulis anu ngadon maturan teh. Malah eta awewe teh cacakan ka karek panggih harita, tapi geus wani ngalendean ka kuring. Kuring oge ngarasakeun kabungah jeung ka atoh basa paduduaan. Dina impian kuring teh kuring teu ngarasakeun aya di leuweung harita mah. Tapi dina impian kuring asa aya di salah sahiji taman anu aya eta tangkal kai. Ninggali kana beungeutna eta awewe. Da sidik tadi mimiti katinggali oge, eta awewe teh sakitu geulisna. Kuring bari panon mah mancok ka hareup, leungeun ngawanikeun nyekel kana leungeun eta awewe. Naha atuh basa nyekel teh? Leungeunna bet karasa tiis, jeung naha karasana kasar. Ongkoh wae tadi katinggali sakitu geulisna, tapi naha leungeunna dicekelan teh bet karasa siga nu geus pareot. Kusabab kitu kuring oge langsung ngareret ningali ka beungeutna eta awewe. Nah atuh barang mereka tinggali, beungeut anu tadina sakitu geulisna teh bet jadi robah, jadi beungeut nini-nini anu matak pikasieun. Kuring langsung ngepeskeun panyekel badi ngejat ti gigireun eta awewe anu geus robah jadi nini-nini teh. Dina impian kuring lumpat maksud hayang ngajauhan manehna. Tapi eta nini-nini teh terus nutur-nutur ka kuring. Hadena kuring langsung lilir tina sare. Lantaran kuring diguyah-guyah kudu jadi adi. Ceuk adik kuring, kuring sare teh walah-wah weuleuh jiga nu ngimpi pikasieun. Hatu sanggeus kitu mah kuring nyaritakeun impian kanu jadi adi. Nya antugna kuring dibere cai nginu menang marancahan kudu jadi adi.
Cek nu jadi adi, jurig nu aya di Ciawi Tasik teh masih ngakalakeun ka kuring. Ngan hadena wae eta jurig bisa diperuhkeun ku nu jadi adik kuring. Jurig anu milu ka imah bisa diingkahkeun deui balik ke sarakanana. Sanggeus kuring ngalaman kejadian sarupa kitu, kuring oge jadi leuwih ati-ati dina ngomong. Sok komo deui lamun pareng di tempat anu hara-haraeun. Da geuning keur urusan anu gaib mah sok sanajan panon melotot oge, tapi kuring teu bisa nempo ari teu dibarengan jeung elmu namah.